Pamirsa sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring Syifa Fauzia ti 11 IPS hiji dina acara Warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun sabaraha warta anu parantos disiapkeun ku redaksi warta anu banjir bandang ti Parepare. Banjir melanda kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sajumlah imah warga ruksak nepi ka 2 warga tewas akibat kabawa arus banjir. Hujan intensitas tinggi turun di kota Parepare Rebo 1 Februari 2023 kira-kira pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah. Dina waktu nu sarua cai laut oge naik ngalelepkeun sabaraha imah maksa warga diungsikeun. Tim gabungan narkahan pikeun ngevakuasi warga anu kajebak banjir ti parumahan Kacamatan Tegal 2 Ujung Kota Parepare. 3 jalma dilaporkeun anu tertimbun dina taneuh uruk sarta dilarikeun ka rumah sakit pikeun perawatan. Sarta nepi ka isuk-isuk evakuasi anu terus dilaksanakeun ku tim gabungan. Tingkat cai ngahontal leuwih ti cangkeung sawawa urang. Banjir oge nyababkeun sajumlah imah ruksak parah. Rupina sakitu warta anu parantos dugikeun ku simkuring kapayunan pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa sadayana wilujeng patepang deui. Dina waktos anu kapayun hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.